bensinna. Ramjada. Apes. Ti bareng hudang nyimping ngumpul. Jual basuh celana. Ayeuna beak bensin. Beri jauh di tukang bensinna teh. Anjing. Rapes. Masih aku naon ding disusurung gitu ding. Wayahna aing ek minta heula tulung ka manesa. Minta tulung naon ket? Ngalain tumpakan weda moal reneuh ieu sih teh. Sia kalah ka heureuy. Aing serius. Sia mah. Serius kumaha sok sing puguh. Tulungan heula aing ieu mah urgen. Daek pangmeulikeun heula bensin. Lah najis ya kita rada aya kok aing diinjem duit aing kapatur merek aing hanteu. Ai sia goblok. Aing kamari ku aing pan dibere injem. Sing aing bari umak amuk ge pan sia diinjem gopek. Lah, kepaksa sia make head dari Jepang ku aing ngomong merek. Sia goblok sakitu ge ku aing geus dibere injem. Buruh lah ya sakedeung. Maksa teh sia nitana. Hanteu aing maksa mah. Nyanggeus atuh itu maksa mah balik. Mohon aing ngamohon ya mah. Naon pangmeulikeun heula bensin Geus sok buru atuh. Aduh, sia nya. Bensin 20-an. Jang maneh ceban tah? Jeung aing ceban. Heeh. Hitung-hitung bensinan. Tah kitu atuh aya buruhan mah aing. Ulah lilanya. Tungguan atuh nya. Ulah lila. Soalna aing rusuk. Wah. Alhamdulillah euy. Daekeun tapi nulungan. Bener euy. Kitu-kitu ge anjing sok minjeman duit ka aing. Tapi bener ketang solidaritasna. Salut aing. Mun eueuh si Isal, aing repot nyurung motor ka luhur. Juan anjak ieu cara rape teuing. Bilang kopi, Bi. Kopi naon, A? Biasa we nu hideung. Ya, siap. Mohon. Nah kemana si anjing beli bensinna? Hanteu ka Sumedang mah kitu. Bira kuting dari hareup ge aya di Mang Odi. Anjing teh kesal aing. Ora rusing ke rumah rusuh. Gila deui. Kunaon tadi dorong? Beak bensin puguh aing tadi nita kasih Isal meuli bensin. Dawa balik deui. Mane teu nempoan si Isal? Aya ke belah ditu tuh. Tadi ieu motor ieu ku bensin. Kucai ge bener ruki mah. Ngejedog sia lah. Aing keur capek ya cungur. Tong sok diheureukeun. Apaan heueuh? Geus nu kieu mau rating di bensinan, ning pake ngalah hurang we. Udah jadi. Sorry. Capek aing. Tadi tuh si sama. Nu balik sia. Heeh, tadi tuh. Cabrot gua aing. Capek aing. Sorry ding. Sorry banget sia. Tajokna tah nyengsol. Banget sia tah nu nyengsol mah cungur lah. Aduh. Jika motor si cungur ieu mah. Sae anjing, sae. Sae, mohon sae. Sugan aing ek bener sia nulungan. Kan angger we kitu. Aduh, Ding. Hampura, Ding. Aing teh kuat hayang pisan ngopi, Ding. Atuh lain beulikeun heula kana bensin cungur ke ngopi jeung aing. Kan gampang gitu teh. Oh, atuh sok mana bolikeun heula bensin, Ding. Kitu, Ding. Duit mah kumaha ayeuna tadi ka manakeun? Mas pake meuli seblak, Ding, sebeak, Ding, kopi. Beak. Beak euy. Mana ka dieu nu beulikeun heula? Di tang, Mak, sabaraha? Lain buru teh. Cereg sia mah. Teu cereg goblok. Buru ka dieu keun nu beulikeun heula bensin. Duit sakikituna ka pake nyeblak sia. Udah gitu. Ujang meuli bensin eta teh ka pake meuli seblak. Nah isi aku mah pamikiranna. Tuh mana dieu keun duitna? Oh, ini pan aing lapar tadi teh coba yang ngopi. Najis teh hayang nyawa aing kudu aya ayeuna bensin. Heuh beka dieu keun duitna. Najis aing teh hayang apa? Sia sakitu geus diburuhan cungur. Ai siapan duitna geus beak cak aing nya. Heuh teh hayang apal kudu aya bensin we ayeuna anjing lah. Ya, Ding. Aing ngopi nya. Tara kopi aya keneh.
ulangan nyeblak teh sagoceng jeung ya. Berikan ke mana tah? Aing teh rusut tuh. Nah, maksud sia ya. Nah, maksud kumaha? Pakai tanggung goceng deui. Kira-kira sia. Kira-kira ge sakitu gaya kenanya sa. Oh, balikan ya, balikan. Balik ke naon? Di bensin. Nah, di era gocengan mah. Kira-kira nikah ka aing gocengan. Semuanya, ayo. Anjing. Aku mah pamikiran si cungur. Stres meureunan si anjing mah. Dugan aing teh ek heueuh we ek nulungan. Ngana ku aing di alam anjing sodal realitas. Cungur. Dah. Nyasa goceng ieu kumaha aing. Meuli bensin gocengan era. Benar apes anjing poe ayeuna mah. Udah molor apes. Enggak ada ongkos mau apes sama. Saya mah balik wae ngalamanuk. Uhan kanang teh. Depan kamari mah aya saneuleuh teh yang cekot coyak cek aingenan. Udah heula aya anakan eueuh. Geus ku batur meureuh milik urang keun bayat tuh sah. Capek kehet. Senanjak sih teh. Kumaha? Haus. Kumaha? Geus diimang ke nginum mah tuh ku aing diberes nginum ka aing. Najis aing yang meuli cai nginum nu tiis. Ah, sia mah geus diimah aing we cai herang diber nu tiis mah aya na kulkas. Siapan gablek duit lin. Heupan ieu jeung keur hemat sah aing sah. Ada mah diberes leutik wae ku nu bapak aing. Tah pisan sia mah mun aing gablek mah aing dibere kehet. Lain ku masalah kituna sah. Lah, masa teuing. Korek aing mau gatot. Lain koreknya sama sah. Korek. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, da rezeki anak sama sah aing. 100.000 ti dieu. Nu sainya. Ulah dibawa kehet. Nah, Ulah dibawa duit pamanggih mah. nah haket. Coba di leuweung kieu. Lah duit saha di leuweung kieu? Milik bener itu nulagran yang geus ikhlasin ieu beneran bae lah. Pake meuli cai jeung muti isik si hayang tadi. Ulah kan ulah dibawa pamali. Pamali. Lah, eueuh sal imah keur butuh eueuh. Ih, lain ku masalah butuh da kabeh ge butuh rik. Eta duit pamanggih mah jabar rada gede. Bisa anu nyulurkeun. Nah, kitu sal. Pira ku nyulurkeun? Heeh, keher. Nah, bayangkeun ku sia teh asup akal. Di leuweung kieu aya duit gular-gular 100.000. Heuh nya. Geus atuh tah nolak ku aing salep lah. Oke, kumaha sia? Balik ke iap. Nah, langsung balik geus dicabak duitna. Kumaha mun dicabak? Kudu ditambahan keher di. Angker-angker keneh atuh. Nah, anu jadi nambahan aing kumaha ieu teh? Heeh, siapan bieu eta duitna geus dicabak. Lamun geus dicabak cek kaki aing ge, mun maneh yang salamet kudu ditambahan di duitna ka dinya. Kudu ditambahan. Geus sabaraha? Sabogana duit maneh. Sama wayahna heuh keherna sia teh. Wah, kesan dibawa tuh da para radu pisan langsung bawa. Sakieu bisa? Masa kieu eta kudu kabeh. Kabehnya. Kabeh buru ya pembalik. Nah, kumaha saya aing bakal ngaji kumaha tuh? Geus golerkeun ih, aing teh sapilu-pilu ka teuing cai ieu. Aing mah teu tah. Iya balik naon? Heuh. Sia mah tadi cenah hayang minuman sal, pada mah bawa we cek aing mah sia mah tah. Di suo ieu pisan. Kenapa sa? Keur nyapra tanjuk aja. Oh nyebron itu. Heeh. Besok sing bersih atunya kabeh kali itu. Heeh. Anjing. Pas. Hangas geus menang nambahan si Burik. Dibawa ku si Warjo. Aduh anjing. Hah, abang lain milik aing.